Bab zakati ieu bab zakat. Ya lugotan at-tathir zakat teh ceuk bahasa artina nyucikeun. Sabab ngaluarkeun zakat berarti urang ngabersihkeun harta. Mun zakat harta ngabersihkeun awak tina harta-harta anu kotor. Oge zakat ceuk lugot hartina nama, naon nama teh berkembang. Sabab hakikatna harta anu berkembang komo nepikeun ka harta anu dibawa paeh mah harta anu disalurkeun di jalan Allah. Wasar'an ceuk sara nu ngaran zakat teh ismun lima yukhraju an malin aw badanin. Panen paresaton ngaluarkeun zakat sakintal. Nu ngaran zakat teh pare nu sakintal. Boga emas 100 gram, zakat we 2 gram setengah. Nu disebut zakat adalah emas 2 gram setengah nu dikaluarkeun. Lamun zakat harta aya di zakat awak, zakat fitrah teh ya, zakat awak teh beas nu 3 liter setengah sakulak eta beas nu di kantongan eta ngaranna zakat. Ismun lima yukhraju an badanin. Wa furidot zakatul mal isanatis saniyah. Zakat harta dipardukeun dina tahun kedua Hijriyah. Sabada zakat fitrah. Zakat fitrah heula. Tahun selanjutnya kemudian aya perintah zakat tina harta. Wa wajabat pisan samaniyati asnafin minal mal. Zakat fitrah wajib dina 8 macam harta. Emas, perak, onta, sapi, domba, anam teh. Anam teh naon sina? Onta, sapi, domba, 5 tah. Makanan pokok 6, korma 7, anggur 8. Bahwa zakat wajib dina 8 asnaf harta untuk 8 golongan mustahik. Di madhab Syafi'i gak ada zakat profesi mah. PNS gak wajib zakat. Sautik bebenangan basna satu. Saya bicara di madhab Syafi'i gak ada zakat profesi. Jasa perhotelan, dunia jasa tidak ada zakat di madhab Syafi'i ya. Karena di madhab Syafi'i aya ge zakat tijaroh, dagang, bukan ijaroh, bukan jasa. Wa yakuru jahidu wujubiha kufur murtad. Jalma anu inkar kana wajibna zakat. Wong sering dina Al-Qur'an ayat wa atuz zakat wa atuz zakat, aqimus shalah wa atuz zakat, aqimus shalah wa atuz zakat.
jalma nu teu daek ngaluarkeun zakat kudu diperangan. Bahkan paksa zakat cokot di jalma anu mumul ngaluarkeun zakat. Dampingi Basnas teh ku TNI ku Polri kayaknya. Namun aya jalma anu panen teu daek ngaluarkeun zakat parena, datangan da kudu nama kitu mah. Nu ngaran amil teh jelema nu diangkat pemerintah untuk mengelola zakat. Mengelola teh aya bagian anu nyokot, aya bagian nu nimang, aya nu bagian nu nyatat, aya bagian distribusi. Turun pemerintah. Lamun aya jalma teu daek zakat, turun ka hana paksa cokot. Sabaraha ton siapa panen 10 ton, dia keun 1 ton. Tajibu ala kulli muslimin walau ghairu mukallafin, zakat wajib ka tiap jalma muslim sanajan teu mukallaf. Beda jeung salat. Wajibna salat makan muslim mukallaf, zakat mah ala kulli muslimin sanajan teu mukallaf. Jelma gelo make boga harta, aya budak leutik menang warisan ti bapakna boga harta zakatan. Sanu ngaluarkeun zakatna pa'alal wali ikhrajwa, nya wali da nu ngurus budakna. Mun budak yatim boga sawah hektaran warisan ti indungna, waktuna panen zakatan. Nu ngurusa walina. Mun bapana aya keneh nya bapana. Eueuh wali wasi nu kawasiatana. Eueuh wasi engke hakim. Aya bagianana anu nguruskeun harta-harta anak yatim. Di urang mah teu aya, harusnya ada. Wa kharaja bil muslim al kafirul asli yukajabiku kecap muslim kafir asli jalma kafir teu wajib zakat. Fala yalzamu ikhrajuha sanajan geus asup Islam. Nya teu sareng asup Islam hitungna selama kafirna teu kudu dibayar hutang zakat teu kudu. Asup Islam ya udah asup Islam saja. Zakat wajib ka jalma muslim anu merdeka, teu wajib zakat ka hamba anu murni termasuk deui hamba mukatab anu nyicil merdeka. Sanajan hamba mukatab memiliki harta tapi kan masih belum kuat, cicilan teu kabayar kan teu tulus merdeka, nah balik deui hartana jadi milik sayyid. Kasih mukatabna teu wajib karena kepemilikanana masih kena lemah. Ka sayyidna teu wajib karena sayyidna geus teu ngamiliki karena mukatab sedang proses cicilan merdeka. Kayak dina bab abid ge. Zakat naon ieu teh zakat naon wajib teh bi zahabin dina emas sanajan lain teu dicitak jadi duit. Emas batangan, emas antam dah nu karu itu. Teu kudu dinar bae. Dinar makan emas nu dicitak jadi mata uang. Geus bogo ai anu dicitak jadi mata uang mah pugu eta mah ittifaq. Ieu mah anu penting emas we. Termasuk emas batangan. Khilafan liman za'ama lain halna cek hiji ulama anu nyangka bahwa zakat teh khusus jang nu dicitak jadi duit 3 dinar. Henteu. Boga emas wajib zakat. Anu balago qadru kholisihi isrina miskolan
zakat wajib dina emas anu geus mencapai 20 miskol emas murni. Nah, lamun emasna teu murni, jadi lamun emas campuran maka wajib zakat lamun kadar murnina mencapai timbangan 20 miskol. Naon kang miskol teh? Heueuh ngaran berat, ngaran timbangan udah cara diurang kilogram, diurang miligram, ton, karena eta teh ukuran berat. Nah miskol ge sarua. Jadi sakuma cicing pokoknya mah beratna 20 miskol. Timbangan di Mekah pas kudu pasti 20 miskol, sehingga lamun diragukeun apakah ieu teh geus 20 miskol atawa acan. Contoh timbangan aya 2 timbangan teh, ditimbang dinu ieu mah pas, ditimbang dinu ieu make kudu teu pas, berarti kan jadi ragu can wajib zakat. Lamun 2 timbangan geus sepakat tah karek meureunnan pasti eta teh geus mencapai 20 miskol. Sakumaha tukang samiskol teh urang gancangkeun we 4 gram. Samiskol teh komana ku aing mau diomongkeun ngan aya komaan 4 gram lu bisa eutik ge koma geus 4 gram, berarti lamun 20 miskol teh 80 gram. Lamun hayang tereh gancang dan nyawana mangkan gram. Tapi di dia ku ulama teu ngobrol gram mah ulama mah. Lucu memang ya cara ayeuna ngajelaskeun miskol teh ulama timbangan-timbangan. Sami miskol teh seberat 72 biji gandum nu saredeng. Ayeuna kieu mang amang nyokot biji gandum nu saredeng 72 siki, 72 biji timbangan anak ulah dina kilo badag anu di pabrik timbangan sabu-sabu. Timbangan sabu mah 0, miligram nah kan kadetek digital timbangan digital kan sok rembog itu aing eta berita dina polisina timbangan sabu-sabu gitu dengan ka 0 miligram na teh kadetek dengan tah maka timbangan gitu coba nyokot 72 biji gandum sabaraha gram coba ya kurang lebih 4 gram. 72 biji gandum saredeng teh ketika ditimbang kurang lebih 4 gram lebih saeutik. Qala Syekh Zakaria timbangan nisab emas lamun make timbangan asrofi cuk sayhuna mah asrofi teh koyit bay euing teh nyaho aing oge di mana 25 biji gandum leuwih 2/7 biji gandum jeung 1/9 biji gandum Asia. Heueuh nyokot biji gandum 25 siki terus nyokot biji gandum sabiji bagi 7 cokot 2 siki 2/7 na nyokot deui sabiji gandum keureut 8 siki cokot 1/9 na gitu rasa kitu kurang lebih aing mending ayeuna nyokot biji gandum ceng aya gandum di mana coba aing tadi kau abdi geus digancangkeun mang boda kurang lebih 4 gram geus ieu keur urang baca ieu mah urang tabaruk ieu da moal mungkin amang ayeuna asa jadul banget kudu nyokot gandum aing. Jadi berarti 72 biji gandum kali 20 beneran 72
72 biji gandum kali 20 kan 20 miskol, berarti 360 biji gandum. Lamun boga emas saberat 360 biji gandum geus wajib zakat. Wapi fidatin lamun dina perak wajib zakat balagot mi'atay dirham yen lamun geus mencapai 200 dirham perak mah timbangan Mekah deui wae mah. Sakumaha sadirham teh? Sadirham teh 50 biji gandum lebih 1/5. Sapanon gandum dikeureup jadi 5, cokot sabagian eta 1/5. Karena satu mana bete? Karena 1 dirham teh 50 leuwih 1/5 biji gandum, karena samiskol teh 72 gandum, berarti setiap 10 dirham sama dengan 7 miskol. Dengarti kan liar kan? Yes, pasti liar. Tamat SN. Hekieu eta nama 10 dirham sama dengan 7 miskol. Sok buktikeun. Cek tadi sadirham berapa? 50 lebih 1/5. Berarti 10 dirham teh berapa biji gandum? 50 leuwih 1/5 tadi teh kali 10 berarti 500. Nu 50 nah 50 kali 10 500. 1/5 kali 10 1/5 biji gandum hiji dibagi 5. Iya gandum teh hiji dibagi 5 kereut, 1 kereut, 2 kereut, 3 kereut, 4 kereut, 5 kereut, tah cokot hiji. Lamun nu hijina 10 siki berarti sabaraha gandum? 2. Berarti 10 dirham teh sabaraha gandum? 502 gandum. Clear? 502 gandum teh sabaraha dirham? 10 dirham. Nah, ayeuna samiskol sabaraha biji tadi? 72. Lamun 7 miskol berarti sabaraha hiji? 72 kali 7. 7 kali 7 408 berarti 480 biji gandum. Bener? Nu 2 nawe 2 kali 7 14. 480 tambah 17 504. Bener tak? 7 miskol teh 504 biji gandum. Ari 10 dirham tadi. Nah, maka 502 kurang 2 euy. Atuh bener ya musonab ya kumaha ya? Mungai ngembung. Pokokna mah 10 dirham teh sama dengan 7 miskol. Balikan deui nu 10 dirham. 50 kali 10 500. 1/5 kali 10 24. 1/5 kali 10 tek hiji berarti 5 tek bener 2
duakeun euy meureun kurang leuwih beda 2 biji gandum mah dihampura meureun alah aing mah euy dihampura meureunan Bang beda 2 mah meureun tapi bener kan tadi 500 opat 7 miskol 500 opat bener 502 72 kali 7 kali 7 48 nu 70 na we bungkul heula 2 kali 7 480 tambah 14 500 opat Mang kemudian hampurakeun we beda 2 panon mah geus we 2 panon picen udah panonna tuh teh kurang leuwih 10 dirham sama dengan 7 miskol eta naon deui adian leres 500 opat bener 500 opat kurang leuwih kemudian beda 2 biji mang beda 2 biji hampurakeun mah tuh teh geus walawak sopihima dina emas jeung perak teu aya dispensasi zakat maksudna kumaha ieu teh Kang teu aya dispensasi zakat 0,0 na itu wajib dizakatan Pak boga emas 100 gram zakatna 2 gram setengah boga emas 101 gram nu 1 gram na kudu kazakatan boga emas 102 gram nu 2 gram na kudu kazakatan sehingga engke zakatna teh berarti lain 2,5 gram lamun 100 leuwih sagram tapi 2,5 gram koma sekian nah itu maksudnya lawakso bedakeun model cara zakat an'am zakat onta zakat sapi zakat doma eta mah aya nisab hiji nisab 2 nisab 3 nisab 4 nisab kelipatan aya wakos contoh nisab doma 40 setiap dari 40 doma zakatna 1 ekor kanggo halamun 40 hiji 1 ekor domana 42 1 ekor doma 40 tilu 1 ekor tuh nu tilu kan teu kajakatan wakos eta ngaranna ketika mencapai kana nisab nu kadua karek engke kaluar deui sabaraha zakatna kalbu asyarat zakat emas jeung perak mah sarua jika zakat harta anu di zakatan 1/10 juga naon pare beas zakat beas kan 1/10 dari 1 ton 1 kuintal kumaha Kang lamun 1 ton 100 ya udah 1 kuintal 10 kilo 1 ton 200 Kang sakintal 20 zakatna terus 0, sekian gramna itu teu aya wakos wajib dizakatan muasyarat zahab fiddah muasyarat lawak so teu aya dispensasi harus dizakati berikut 0,0 na payajibu pil isrin wajib dina 20 miskol emas wal mi'atayen dina 200 dirham perak wapi mazada ala dzalik jeung leuwihna 0,0 na wajib dizakatan walau biba dihabbatin sanajan leuwihna teh seberat sebagian biji 0, wajib dizakatan sabaraha
robo'o usurin di zakati wajib ngaluarkeun zakat 1/40 atau 2% setengah zakat emas. 2% setengah, 100 gram 2 gram setengah. Wala yukammal wahadun naqned bin lahor. Emas jeung perak tidak bisa saling menyempurnakan dina nisab. Boga emas ieu teh anggaplah 20 miskol teh 80 gram karena 1 miskol 4 gram teh ngarah genakeun ngitung we anggap nisab emas teh 80 gram. Kang ieu teh emas ngan boga 70 gram tapi perak aya ieu teh teu bisa perak nyampurnakeun kana nisabna emas jika emas teu bisa nyampurnakeun kana nisabna perak. Zakatnya masing-masing, perhitungannya masing-masing. Lamun beda nao mah sama-sama emas ngan beda warna, emas Papua jeung emas Amerika, emas Papua jeung emas Arab, ulah ya emas Jawa wajib zakat. Eta mah dihijikeun eta mah karena satu jenis sama-sama emas. Menang teu dina ngaluarkeun zakat boga harta emas goreng patut ai zakat nu alus. Boga emas duit dinar tapi geus parecah ari nu dizakatkeun anu masih kana utuh hor bagus menang bal huwa afdalu. Asal ulah sabalikna we ari boga emas anu alus ai zakat nu dikaluarkeun emas anu goreng patut. Ari hasil panen pandan wangi ari nu dikaluarkeun beras raskin ulah gitu. Wa kharaja bil kholis tadi 20 teh bicara emas murni. Kajabi kecap murni al magsus emas campuran. Emas campuran anu nepi 80 gram teu wajib zakat. Karena apa? Karena kemurniannya tidak mungkin mencapai 80 gram kan. Makanya emas anu campur wajib zakat teh lamun kadar murni nah sudah mencapai nisab 80 gram. Tuna emas jeung perak wajib zakat 1/40 kama yajibu rubul usur. Cara sakumaha wajib zakat 1/40 garis miring 2% setengah dina harta dagangan anu mencapai nisab di akhir tahun. Sanajan eta nisab dimiliki, sanajan harta tijaroh dimiliki, modalna di bawah nisab. Ngobrol enak kena masalah dagangan. Harta dagangan itu wajib zakat. Cara ngitungna kumaha modal awal. Lamun modal awal balanya nateh make duit emas, maka cara ngitungna harta tijaroh dengan nilai emas berarti 20 miskol. Lamun modal harta dagang teh tadi balanya namake duit perak, mangka cara ngitungna make nisab perak berarti 200 dirham.
kumaha modal awal yang jadi pertanyaan modal make rupiah emang nusok tara dijelaskan nanti di nanti jadi liur ke nanti tungtung nanti ai urang pan nyahona rupiah ari bahasa kitab nyahona dinar jeung dirham jadi rada kurang nyambung model dina bab kiron ke dina bab kiron mah parobati da teu nyambung mah dina mah parobati sebenarnya syarat ayeuna mah parobati teh modalna kudu duit emas aku mah juga oke bahas dina bab muamalah jadi balikan deh mah emas jeung perak wajib zakat 1/40 cara sakumaha wajib zakat 1/40 dina harta tijaroh anu mencapai nisab dina akhir tahun sanajan eta harta tijaroh teh dimiliki modalna di bawah nisab teu hayang nyaho nu penting harta dagangan mah pas akhir tahun nisab atawa henteu bedana emas jeung harta dagangan emas wajib zakat lamun selama 360 hari kasarna satahun 360 hari kasarna emas wajib zakat lamun Anda memiliki emas tersebut selama 360 hari tekungsi berkurang tina nisab 80 gram teh aya di lomari selama 360 hari tekungsi tekor karek wajib zakat geus satahun ngalaman we di tengah tahun tekor tina 80 gram ku amanggung si dipake naon ku si dibalanjakeun maka eta emas pas akhir tahun teu wajib zakat karena emas mah harus tetap dalam keadaan nisab sepanjang tahun 360 hari lamun harta dagangan nu diijir nu diiktibar pas akhir tahun mimiti dagang tanggal 1 Muharram berarti akhir tahun tekan engke Muharram tanggal 1 deui engke pas akhir Dzulhijjah 30 Rayagung akhir tahun teh meureunna harta dagangan aya nisab apa henteu mun tanggal 30 Rayagung aya nisab wajib zakat mun eueuh teu wajib anapun sepanjang tahun Muharram Safar Mulud eta mah ngaranna ge bisnis kadang untung kadang rugi kadang naik kadang turun kadang nepi nisab kadang teu hayang nyaho bab dagang mah nu penting 30 Dzulhijjah aya nisab apa henteu aya we nisab wajib zakat eueuh teu wajib zakat pas 30 Rayagung tadi dihitung baheula modal sabaraha sekian hitungkeun naon harta dagangan duit dina laci sabaraha beas dagangan aya sabaraha stok mie gula uyah tarigu naon harta dagangan kami hitungkeun nilaikan mencapai harga 80 gram emas apa henteu pas tanggal 30 Dzulhijjah lamun teu nepi senilai 80 gram emas murni berarti itu wajib zakat itu saja
nu dihitung teh komoditi dagangna, etalasena tong dihitung, bangunan tokona tong dihitung, mobil operasional anu sok dipake balanya tong dihitung. Datu jualan mobil mamang jualan naon, jualan mah barang-barang maju baru eta nu dihitung. Yang penting akhir tahun mencapai nisab atau tin, sekalipun modalna baheula teu nepi nisab teu hayang nyaho, karena dina zakat dagang modal jeung bati dihijikeun di akhir tahun. Baheula mah modal sabaraha? 10 juta, pas akhir tahun aya 150 juta jeung bati-bati jeung modal-modal teh, ya udah itu berarti wajib zakat. Kalau kemudian 150 juta itu senilai 80 gram tadi. Wa yudamu ar-ribhu al-hasil fi asnail haul tuh. Berarti anu hasil di tengah tahun sepanjang tahun perjalanan timimiti Muharram, Safar, Mulud, Zulhijjah itu terus gabungkeun jeung pokona. Mencapai nisab teu, mencapai zakat henteu, teu wajib. Ilam yunaddo, nah ieu mah bati dihijikeun jeung modal teh, lamun bati na teu diuangkan, teu diuang emaskan seperti modal awal. Lamun bati na di pertengahan tahun diuang emaskan, amma idza nuddo surahna bi ansoro dahaban, mun modal awalna emas, aw fiddatan mun modal awalna perak, wa amsakahu eta si bati nu diuang emaskeun teh disimpen nepikeun ka akhir haul, maka bati tong digabung jeung modal. Bal yuzakka al aslu bihauli, modal dizakatan ku haulna sendiri, bati dizakatan ku haulna sendiri, tisaprak dijadikeun sebagai uang emas. Karena masalahna emas itu termasuk komoditi yang zatianya wajib dizakatan. Ketika jualan barang anu zatiyahna wajib dizakatan, maka moal mungkin wajib zakat tijaroh. Karena tukang jualan emas itu wajib zakat. Pusing kan? Tukang jualan duit emas itu wajib zakat. Karena zakatnya zakat emas lain zakat jualan. Kiraku zakat emas ongkoh, zakat jualan ongkoh. Tukang jual beli duit emas itu wajib zakat. Karena zakatna bakal zakat emas, ari zakat emas syaratna sepanjang 360 hari wajib aya. Ari tukang jual beli moal mungkin 360 hari ayen duit emas ieu aya, pasti keluar meuli deui, keluar meuli deui, keluar meuli deui. Iraha aya emas anu standby 360 hari.
wa yasiru aradut tijarah lil kunyah, harta dagangan menjadi harta simpenan sehingga teu wajib dizakatan kuniat disimpen. Salah satu anu paling rumit dina bab zakat itu zakat tijarah. Ieu amang ngawarung pinuh barang dagangan, ieu ngaranna malut tijarah. Ieu barang dagangan amang contoh atulah ngawarungna ulah ngaru-warung rupa-rupa cilieur jualan beas geus jual beli beas uga stok di gudang loh 100 ton beas ukur rupa-rupa beas. Ini beras yang ada di gudang ini kan harta dagangan, dijual beas teh poe ieu satuan menang duit 14 juta tuna duit nu aya dina laci duit tijarah karena hasil penjualan beras dibelikeun me duit tina laci teh ku amang kana motor. Aya amang meuli motor rek jualan motor apa jang pakeun. Ketika amang niat ieu jang pakeun maka motor lain harta dagangan. Naon atuh harta pribadi engke pas akhir tahun motor tong dihitung. Pamajikan hayang meuli kang kalung nyokot duit tina laci duit dagangan. Yeuh jang meuli kang kalung mah meuli kang kalung rek jualan kang kalung jang pakeun kang kalung engke akhir tahun tong dihitung. Budak di kobong menta jang kitab belikeun karena kitab rek jualan kitab lain kitab tong dihitung. Nah itu yang dimaksud wa yasiru aradut tijarah lil kunyah beniyatia, harta dagangan kuniat dikunyahkeun jadi kunyah tapi harta kunyah kuniat dagang teu jadi dagang. Allahumma mang dalam rek dibedahkeun ieu bab dagang moal mah ieu 3 poe rek dibejakeun we. Khusus bab dagang, zakat dagang ya. Contoh kieu mah. Harta bisa disebut harta dagangan teh. Nu kena jadi wajib zakat lamun hiji dimiliki dengan cara muawadoh. Muawadoh teh meuli nuker amang boga duit 10 juta ini teh ka pasar meuli beas jang naon amang meuli beas jang dagang beas berarti boga teu niat dagang. Aya amang memiliki beras itu dengan cara apa barusan ke pasar meuli berarti eta beas dihasilkeun dengan cara muawadoh meuli di mana keur waktu meuli na niat rek dagang beas jadi weh beas maka beas mal tijaroh. Harus dengan cara begitu. Kolot amang boga warung beas mal tijaroh maot amang ahli warisna berarti amang boga warisan warung beas maka beas anu aya di warung ayeuna di tangan amang lain mal tijaroh. Terus mal naon mal amang
warisan. Sanajan amang boga niat rek ngalanjutkeun bisnis beas. Eta mah beas amang we lintijar. Ada kang rek diteruskeun harta amang terjadi maltijaro hanya sebatas niat rek nuluykeun dagang. Tapi di samping niat rek nuluykeun dagang kudu didapat dengan cara muawadoh. Ari amang dia menang biasa gudang, cara muawadoh atau ngawaris. Paham? Ada rek dituluykeun Kang, oke. Amang geus niat rek dituluykeun dagang, dijual beas teh ku amang. Niat rek nuluykeun bisnis beas. Jadi we duit. Saya tanya, duit dihasilkeun ku cara apa? Muawadoh, ngajual be. Pas ngajual beas jadi duit, niat rek nuluykeun dagang teu. Maka duit karek disebut maltijaroh. Karena sudah melalui muawadoh disertai niat erek. Paham tuh? Ieu abdi hayang nyambungkeun bahwa harta dagang terjadi menjadi ya hanya dengan niat, tapi teu sabalikna kieu. Amang boga duit niat erek dagang, duit pribadi niat rek dipakai modal dagang terjadi harta dagangan hanya sebatas niat. Bisa menjadi harta dagangan lamun ku amang eta duit dibalanyakeun meuli weh beas 10 ton. Keur waktu meuli amang boga tujuan rek dagang beas. Jadi we ayeuna teh beas, karek beas disebut sebagai harta dagangan karena dihasilkan dengan cara muawadoh. Keur meuli na memang niat jang bisnis beas. Oke? Jadi weuh beas unggul pinuh sagudang. Harta naon ieu beas? Tijaro. Harta tijaro beas anu ieu loba ku amang dicokot sakaru. Jang daangeun aya mah di imah, jang daang di imah. Kaimahkeun we. Diniatan jang simpenan dapur di imah kuniat kunyah maltijaroh menjadi kunyah. Berarti beas nu dipisahkeun dibawa ka dapur geus lain maltijaroh. Meuli mobil abdi heg meuli mobil Civic kan teu make duit. Keur waktu mobil dibeli niatna aing terek dagang mobil apa hayang boga mobil? Hayang boga mobil beli weh 370 juta second katarima. Niatna naon keur waktu meuli? Jang pakeun kunyah tah. Karek mah nepi imah make kudu aya nu nawar jelema. Kang bayarlah ku aing dibayar 400 bogoh. Gae dijual bae ku abdi teh eta mobil 400 juta. Teu wajib zakat. Nah, dalin harta tijaroh. Tidak semua barang yang dijual itu disebut tijaroh. Tijaroh itu taklibul mal li ajli ribhi, ngagolangkeun harta tujuan ngalabati. Lagi-lagi kembali karena niat. Coba lamun niat dihartikeun sejak kaula dina bab mal tijaroh rek kumaha?
pas waktu balanya boga niat meuli beas teh jang dagang, berarti keur ijab qabul teh kudu niat. Abdi nampi beasna dengan tujuan ku abdi bade didagangkeun lillahi ta'ala, teu kudu hate niat. Nah ya wayasiru aradu tijarah lil kunyah biniyatiha, harta dagang menjadi harta kunyah dengan kusabab diniatan kunyah. Oleh karena ayeuna harta dagang bisa jadi kunyah sebatas niat payan kotiwal haol atuh terputus tina haol teu kudu dihitung ke pas akhir tahun dalin harta dagangan. Bimujarradi niyatil kunyah, murni niat kunyah, la aksi teu sawalikna, artina harta kunyah teu jadi tijaroh ku murni niat tijaroh, tapi kudu disertai muawadoh. Gas walayak furumun kir wujubi zakatit tijaroh tah mimitina teku purmang jalmanu inkar kana wajibna zakat tijaroh karena aya khilaf menyebutkeun tijaroh teu wajib dagang teu wajib zakat. Mulai balelol banget tijaroh teu wajib, aya nu nyebut da anu mata kupur teh lamun wajibna ijma ulama. Wa surita li wujubi zakat fid dhahab wal fiddah, disyaratkeun wajibna zakat emas jeung perak. Emas jeung perak heula ya, lain dagang tamamu nisobin lahuma kullal haul, anu tadi ku abdi diomongkeun sampurna nisob sepanjang tahun, sepanjang 360 hari teh teu kurang tina 20 miskol. Ready aya 20 miskol ayen eta bi alayan ku soal malu anhu tetekor tina nisob harta fi juz'in min ajza'il hawal 360 hari. Boga emas 80 miskol ti tanggal hiji Muharram tuna di lomari, tanggal 30 Dzulhijjah pas akhir tahun tina lomari aya eneh 80 miskol teh teu tekor selama satahun teh tanu kitu wajib zakat. Emas jeung perak bari aen mah ieu emas ya emas batangan dituna di lomari aya satahun. Mun kieu kumaha emas ya 80 miskol ieu ceritana emas 80 miskol tunana lomari sabulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan 6 bulan pas 6 bulan ku amang dijual jadi duit. Sabulan kemudian dibelikeun deh ku amang kana emas 80 miskol deui, maka hawal setar ti nol deui ti ayeuna ti saparak meuli deui. Makana aya hilah di hareup isukan pas 30 Dzulhijjah isukan teh pas satahun emas ieu aya di lomari ayeuna geus sia dijual isukan teu wajib zakat. Ia terlepas tentang masalah soal batin dan akhirat ya teu wajib zakat, dan itu termasuk bagian hukum fikih anu ngabahayakeun. Termasuk hukum fikih anu ngabahayakeun teh bahwa ganya teu haram dihisep asal teu ngamabokeun. Teuing tah itu termasuk fikih anu ngabahayakeun.
jadi kang menang, kangnya teu menang karena dilarang pemerintah. Wes ini udah sok. Ama zakat tijarah tuh bandingkan jeung tijarah eta. Anapun zakat dagang mah fala yustaratu fiha tamam. Teu disyaratkeun dina zakat tijarah sampurna nisab kecuali pas akhir tahun. Teu hayang nyaho mulai dagang di tanggal 1 Muharram, teu hayang nyaho Safar, Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Rawah, turun naik omset rugi katipu itu ya wah terus rupa-rupa. Teu hayang nyaho, nu penting pas tanggal 30 Dzulhijjah akhir tahun hitung saya ya barang dagangan jeung duit nu aya dina laci, duit nu aya dina rekening, duit dagang maksudna, duit warung nu aya dina rekening, hitung pas tanggal 30 aya nih sob awan teu gitu bae dagang. Balik deui emas jeung perak. Wajibna zakat emas jeung perak kudu nisab sepanjang tahun. Wayan qotiul hawl bitahalluli zawali milkin asna'ahu bi muawadatin aw ghairihatu. Terputus manghaul kusabab kaselang leungit kepemilikan di tengah tahun tadi teh dijual. Bahkan sehari sebelum haul dijual leungit haul setar di tinol mun teh mah dibelikeun emas anyar. Kumaha lamun kasusna kieu lao malakan nisoban boga emas nisob dihutangkeun ka batur sabada 6 bulan geus 6 bulan dihutangkeun ka batur terputus teu haulna teu terputus ku sabab dihutangkeun ka batur. Nah maka teu terputus sabab kepemilikan emas teu leungit da aya gantina sabab nu ngahutang wajib mayar emas deui. Aya dina tanggung jawab muqtarid jalma anu ngahutang. Genah tukang itu mah nya genah kumaha gampang buka emas ngarah teu wajib zakat. Isukan haul jual we atuh ayeuna emas. Geus beres dijual meuli deui we gampang supaya terhindar tina zakat. Wa kuriha makruh ayyuzila milkahu ngaleungitkeun kepemilikan emas dengan cara dijual ditukeurkeun tina perkara nu wajib dizakatan lihilatin karena ngarekayasa supaya teu kakeunaan zakat. Surahna rekayasa memang tujuanana supaya teu wajib zakat. Makruh eta. Nah make makruh li'annahu firarun minal qurbah sabab rekayasa nu itu lari dari ibadah. Bahkan dina kitab wajizmah nyebatkeun helah kitu teh rekayasa kitu teh haram. Imam Ghazali ngadawuh dina kitab Ihya ngarekayasa jiga kitu teu lubar ceuk batin walaupun ceuk fikih lubar. Ceuk fikih teu wajib fil batin tetap wajib. Wa anna hadza minal fikhi ad-dar nu kieu teh termasuk golongan fikih anu ngamadaratkeun cenah. Fikih jika tidak diganteng tasawuf ngamadaratkeun kan bieu. Pada acara kamari sanu nanya teh make aya jasa muhalil. Lah itu termasuk fikih madaratkeun itu. Jasa nganclomkeun kanyut. Jasa muhalil kan gitu meureun. Tak
kudu nama rada halus saeutik jasa nganclomkeun cau. Waqala Ibnu Salah, bahkan Ibnu Salah mengadau ge Mang yasamu biqasdi doraka kuboga tujuan ngarekayasa supaya teu wajib zakat. Teu dosa ku ngalakukeunana lain ngajualna nu dosa mah lain da ngajualna mah hak manehanana emas manehanana bana manehanana heuh bebas dan nu gablegna. Teu doraka ku ngajualna mah nu jadi doraka teh tujuanana ngarekayasa zakat. Tuhan zayhuna lamun tujuanana lain murni hilah mah tujuanana dijual teh karena butuh atau butuh plus ngarekayasa teu makruh cenah kitu. Isukan hawa kebeneran ayeuna teh urang aya nu nawaran sawah. Gaya ku saya dibeli bae lah ku emas atuh erek mah ye uing boga emas sabatang. Kena 1 hektar dibayar ku emas sabatang. Ih, pan isukan teh awal kebeneran anu nawarkeun sawah geus uang belikeun kana sawah. Sakalian lumayan sakalian jadi teu kewajiban zakat. Jadi lain murni ngahilah tapi memang aya butuh rek mayar sawah eueuh duit. Ngan sakalian karena teu wajib zakat heueuh akang cenah geus teu nanaon kitu mah nu haraman nu murni ngareka tandihun setengah 12 sebenarnya makeun bae lah la zakata ala soiripin teu wajib zakat ka tukang jual beli duit emas. Nah, anggap ieu emas sami sekolah gitu lah. Dijual beli tukang jual beli ngaranna ge dijual deui beli rek iraha hawana. Sedengkeun syarat wajib zakat emas teh emas harus nisab standby ada sepanjang tahun. Boro-boro sepanjang tahun kadang sapoe ge gonta-ganti emasna 2-3 kali. Wajib zakat. Wa kadzala zakata. Oke sami teu wajib zakat tijaroh ka ahli waris nu bapakna maot ninggalkeun warung. Tuh tinggalkeun mang teh. Bapakna teh baheula dagang mulaina teh tanggal 1 Muharram. Mulai dagang. Sapar, Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Rowah, puasa, Syawal, Hapid. Tuh, sabulan deui rayagung dah akhir tahun. Bulan Dzulqa'dah Hapid. Maot bapana. Ahli tunggal sorangan. Sebulan kemudian si ahli waris eta teu wajib ngazakatan warung ieu. Nah, sabab warung di tangan ahli waris hari ini bukan mal tijaroh tapi mal warisan milik pribadi. Yata sorropa piha biniyatiha ditinggalikeun sehingga si waris nasarupkeun eta harta warung dagangan bari niat tijarah. Jadi yuk menang warisan warung beasna aya 100 ton. Menang warisan 100 ton beas. Ini bukan harta warung, warung ini bukan harta dagangan. Kapan harta nu aya di gudang ieu jadi harta dagangan? Dijual
budak nate saton meureun keur waktu ngajual saton manehna rek tuluy bisnis moal rek tuluy bisnis saton teh 14 juta karena sakilo 14.000 ayeuna jual keur waktu ngajual saton tujuanan rek lanjut dagang ayeuna manaon nu ditarima ku manehna sabaraha 14 juta mal tijaroh mulai iya we duit 14 juta unggul karena uang 14 juta ini dihasilkan dengan cara muawadoh bari keur waktu ngajual beasna menang duit teh niatna jang tuluy ieu mal tijaroh 14 juta jual deui saton deui beasna teh beas anu aya mah nu aya ready keur waktu warisan acan can jadi tijaroh jual deui saton menang deui 14 juta jadi 28 juta 28 juta ieu geus jadi mal nu 28 juta dibalanyakeun deui kana beas tah beas nu ayeuna mah tisaprak balanya tina duit 28 juta karek beas nu eta menjadi mal anapun anu masih keneh aya puluhan ton warisan eta mah can jadi mal Masya Allah. Fahina idzin yasta'nifu hauluha wala zakata fi huliyin mubahin geus masih kena sepina ngabdi menang pertanyaan tentang zakat tijarah termasuk awewe mas kawin wajib dizakatan lamun keur waktu mendapatkeun mas kawinna niat dagang awewe boga rupa gelis tapi pakir kabeneran dipikabogoh ku sugar daddy cek awewe nate ditanya ku lalakina neng mau enggak nikah sama om nanti sama om diberi mas kawin 1 miliar mahal lumayan cek awewe nate oke om awewe boga rencana uang 1 miliar tina mas kawin niata rek usaha jang modal usaha gancangna carita der dikawinkeun awas niatna rek dipake usaha beres dikawinkeun dibayar 1 miliar akhirna awewe narima 1 miliar maka ketika nerima 1 miliar eta uang geus jadi mal nah dihasilkeunana dengan cara muawadoh ngajualkeun jadi muawadoh temang kabagi dua aya nu disebut muawadoh mahdoh pertukaran murni jual beli itu namanya muawadoh mahdoh aya deui muawadoh goer mahdoh bukan murni pertukaran nyata model bieu kawin teh nyalain murni pertukaran lain bener-bener 1 miliar teh meuli eta enggak tapi tetap itu kan ada pertukaran ketika mendapatkan harta dengan cara muawadoh baik mahdoh ataupun ghorm
toh di mana keur waktu nu keureunanan niat jang dagang maka eta harta menjadi harta tijarah. Lah loba awewe teh gitu. Lah geunahna jadi awewe teh kitu aya jualeun nya tanu pikaresepkeun lalaki masalahna. Wala zakat tapi huliyin mubahin teu wajib zakat dina perhiasan nu mubah awewe perhiasan mah teu kudu dizakatan. Da ieu perhiasan mah jang pakeun gelang, cincin, kang kalung, kanting teu wajib dizakatan. Tapi perhiasan nu mubah nu boga na awewe nu meuli na awewe jang pakeun awewe. Lalaki meuli kang kalung, lalaki meuli cincin emas, gelang emas, haram mah. Teu meunang lalaki meuli emas tujuan jang pakeun haram. Lamun perhiasanana haram maka wajib zakat. Kumaha lamun lalaki meuli emas teh lain jang pakeun, lain jang pakeun. Lain lalaki teu meunang boga emas kade. Silakan lalaki punya emas perhiasan, silakan laki-laki beli gelang, beli kang kalung, beli cincin, silakan beli mah. Ngan meulina ulah jang pakeun karena lalaki make emas haram. Da abdi makang ieu meuli emas teh lain pakeun nya jang naon atuh sia teh kanggo sewakeun. Karena kebetulan abdi ngagaduhan usaha rias pengantin. Jadi paranti jang disewakeun jang panganten kira-kira gitulah. Kanggo injeumkeuneun ieu mah abdi mah meuli lain jang pakeun abdi darek digantungkeun dina beuheung pamajikan ngagantungkeun ana lalaki kang kalung kana beuheung pamajikan tanpa aya kecap mere ngaranna nginjeumkeun. Awas neng itu teh kudu papinter-pinter. Tutuplah matanya dong cenah tutup. Awas jangan dibuka ya, iya. Terapkeun bae ku salakina teh meuli kang kalung balik ti Cianjur, balik ti kota. Beureum leupeun. Dah cenah buka na kaca teh. Ih aya cenah. Tong wakabungah sia teh neng eueuh kecap mere teu jadi milik. Isukan baget tuh salakina butuh mana emas teh. Hor itu akang kok geus dipasihkeun. Haji Muin atuh mata ke nyai iraha aing mere. Aing kamari makekeun ayeuna kang kalung kana beuheung eneng nuwunna. Jadi beuheung pamajikan dianggap kastop paranti ngahitkeun baju gitu. Lain mere eta mah. Isukan baget butuh mah jual deui nah teh inganan. Lalaki meuli emas tujuanna lain jang pakeun tapi jang sewakeun jang diinjeumkeun ka awewe ka pamajikanana tuh illa izat tahodahu biniyati kanzin kecuali lamun meuli na emas teh niat investasi jika tadi nuna emas batangan. Emas itu kan mang selamanya tidak akan turun harga. Selama dunia ini masih ada, emas itu mau turun harga mang. Naik ente emas can pernah naik harga. Emas mah tetap harga nama. Wah, kang ai baheula 400 ayeuna ningan emas teh 2 juta. Lain emas nu naik, rupiah nu melemah. Kena inflasi. Ngerti itu?
tak ingat lamun dikira-kira kaun halal mah aing teh kamari geus ngiluan trading rek dibejakeun mangan nyata teu puguh we hukumna lah. Jadi nu inflasi nu anu anjlok rupiah emas masa kitu tiba lagi nu rupiah na anjlok kadang naik rupiah na kadang anjlok terus begitu emas banger. Makanya emas itu satu-satunya harta yang pantas diinvestasikan itu hanya emas. Mual ngalaman rugi. Nah lamun ayeuna meuli emas najang tujuan investasi mah biniyatikan zin disimpan jika emas batangan fatajibu az-zakatu bi wajib zakat dina emas perhiasan yang dibeli oleh seorang laki